sana. Bismillahirrahmanirrahim. Geus teu kuat. Henteu kuat ku ngeunaheun. Ngeunaheun. Gitulah. Sewa juga anggel bae kan. Beda. Dah. Paling indah mah malah ngadengkeun batur teh ngeunaheun lamun aya batur nu maca masyaallah. Sebab urang teu sanggup. Henteu sanggup ngucapkeun. Nya urang ngucap nyebut Allah ge teu kuat, nyebut Allah ge teu kuat. Ngeunaheun. Urang maca sholawat ge ngeunaheun. Heset tah nyaritakeun ngeunaheun maca sholawat, nyaritakeun zikir ngeunaheun eta urusan hese. Sebab tambah penemuan masing-masing. Kuari ngadengekeun batur maca Quran we, masyaallah karim ngeunah. Ngeunah teh lain